Kanggo info lengkapna simkuring bari ngubungin wartawan nu aya di lokasi nyaeta Naila sareng Siva. Ya pamirsa, abdi bade ngalaporkeun informasi pangayarna langsung ti kota Osaka, Jepang. Sareng abdi ayeuna narasumber Bu Mutiara. Wilujeng siang Mutiara. Wilujeng siang. Ayana kajadian di mana bermaksudna? Di Osaka jeung Kyoto, Jepang. Iraha gempana? Kamis 23 Mei 2014 Kunaon gempa? Menurut BMKG, gempa berlangsung dalam pergeseran dan bumi di dasar laut. Saha nu jadi korban gempa? Sipil lokal. Naon akibatna gempa? Bangunanna loba nu hancur jeung ekonomina Hatur nuhun Neng Mutiara kana informasinya. nya. Eta laporan langsung ti Osaka, Jepang. Balik ka studio. Siva nu aya di kota Kyoto, Jepang. Nuhun